Yang calung masih bawa lagi ayeuna kudu hujan silantang. Aya hujan udah ayeuna tumadong hujan ngagulung tapi hujan mah takut ini lah. Udah kumaha hujan silantang. Sok alus calungna gitu sarada. Ngajang di wae. Ai temenang mah teu nguing abdi mah sabab asuda kuncen pamalen apa tawas wanta bapak mesin ngabul. Dia nyakitu ngan lamun ngaprongeng anyar dia oge sekali sengge bebenang dia bebenang dan lem nah eta mah aya galur ngaprongeng teh menang hancurna cukup teh teh baheula teh kuna ngaprongeng keur wadana hideung lain camat wadana hideung aya nama camat camat teu menang ieu menang ngaprongeng eta kemarin tak jemputnya hancur tak kudu ngaprongeng. Pada ngaprongeng, rongeng teh nayu gitu ngaprongeng. Mata menang kurongeng itu. Kumata dia sejarahna. Meureun ngai jijeng awewe. Aya bahasa cadu meureun. Gitu. Lu kugona mah budak ayeuna disingkat tentang olok duit lah mun ayeuna meureun. Itu kudu kurongeng mah beak. Kentaan. Memang keluar bahasa cadu kalau baheula mah meureun. Jigana walaupun gitu lah sama pamali pamali teh meureun ibat urang ka pamajikan batur meureun itu ikut tahun baheula cacakan ngaliwat ge baheula mah tang inget kan hati ge naik ngayub ka Cimargawati teu barang ka dieu jalan kudu mapay Cihonye mapay Cihonye imitna teh mapay Cihonye balik ini teh mapay teu meunang ka dieu nek ngaprongeng di Margawati teh di dia mah teu meunang nya bener ai nyen calung jeung nyen angklung mah kudu hujan silantang teh dengan harus geus sorana teh alus sorana teh cara silung gitu margagal meureun nya margagal sama ada memang ieu meureun pangalaan kahijina nyaring kaduana kuat ngala gamelan anu ku kai mah atawa anu ku awi bener kudu hujan silantang tah model di asep geuning anu kai ngajajar naon ngaranna teh saron naon heueuh nu tapi di sana tah eta kampung porang mengatang tang kampung porang nu alus mah di pasian gitu tah keunina hujan silantang kalau dia kena ruak ngalagu naon ieu na daunna teh ruak orang anteun lubak-lubak henteu teu memang teh ngan hatena gede di pasian eta mah kampung porang ieu kata saya sikira tang porang teh beda we di sada di kitu mah da eta kota nyampul di ongko porang di kawas kai jati aya kitunya hujan di luhur tapi teu murah bukan ngaranna hujan silantang pun meureun ai kolot baheula mah atawa na kaulna meureun gayub ngaran di sarada senina meureun ya bener tah ayeuna mah geus dirumpak ka ditu teh usum pangalawe ayeuna mah tanggal saanu bulan saanu usum pangala lain ku zaman ayeuna kitu dirumpak teh kayak zaman baheula mah mikir kan urang teh kahiji hayang panjang yang kedua parang hayang awen tak musik tradisional baheula ngabadi gitu kuatna teh tahun-tahun ya eta kan pemikiran jeung pengalaman manehna ieu bakal saanu ong teh mah atang gede teh geuning geger teh sabener ong teh eta gede na ieu parungu teh baheula mah mata pantes tuh ayeuna mah sakarang zaman loba aya abdi mah tara nyebutkeun gitu teu nyaho lorak katanya ulah we da tepung teu apa kali teu mah nasek ulah kolot ulah heuda baheula mah mangatan cek ieu lamun di buruan mah bapak nu deukeut gitu
mun di guruan abdi mah dipikir da geus nyaho geus daek dengan jadi sekitar perotin teh atuh menggar bisa anu di akhir we umur manganu perlu patok nepi ka 70 80 oh 200 umur da bohong anu 100 salawe 150 teh bohong anu gede-gede ting maksudna tetep da abdi mah sok kapeung mun aya bapak abdi mah cenah maotna 170 abdi mah sok dipikirkeun asa mustahil gitu nya ayeuna tong jauh Mang Atang hirup abdi geus 72 tahun nyaritakeun ajengan ti baheula buru kiamat teh cek abdi mah ada dipikirkeun ulah lalancanganan we dan puguh ibur mah buru kiamat mah ibur kiamat leutik nya nu saurang lain Mang Atang tah kitu teu ira-ira sabab majar ai jelema mah majar mun katerangan nu bisa gitu nerangkeun meureun nu nyaho nu katok potek tak nu 30 juy meureun majar ieu teh nek ieu mah ieu teu jadi anu sangkala teu buahan saige arorot majar kitu pan ayeuna mah anakan terus ieu nu kubur urang mah kudu hati-hati nu ibur kiamat abdi mah sakitu kitu aya teuing kumaha abdi mah teu kuas batur Mang Atang misi pada mamatahan kitu nih abdi mah nu ai ka Mekah mah hayang tah anak buah Pak Muhyiddin di Kamenteng nempo alor ka Mekah